Saya kadung kalah laki aya nu ngetrek kurang dong. Ngetrek ke sana tuh. Hah? Kali itu tuh. Kali itu mah tuh normalnya. Wah, dong. Heran begitu dong. Bukan heran begitu, itu mah campurenik lah. Campurenik, campernik, cing 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 cing. Sampurasun, punten. Rampes, gening ayah sada Mang Udung salah mencari. Kabar dia mah? Sada cenah dong, gancet we urang teh. Da Mama. Alhamdulillah Neng. Aduh, Bang Estet di siamang mah. Senyit. Beri sakuan buru. Mang, kemana wae atuh? Jalan anjang ka saung Abah. Pengen dianjangin ya. Nya sepi atuh di saung teh aya Mama. Iya, atuh kan sekarang kita udah pamrok jonghok kan. Aduh, itu sekarang sudah pamrok jonghok. Kalau dulu mah nggak begini sih Neng ini teh. Masih nih segede gini. Oh, yang kucirnya 17 dulu ini teh. Pitak sama urang. Pitak aya. Sekarang udah gede sih Neng, aduh. Urang mah apal keur ololehona sadung. Olol. Ayo nama. Aduh, Neng, makin dieu teh makin amu cuy wae. Mang cari mah bisa wae. Neng oge bisa wae. Mang cari mah bisa wae. Neng oge. Mang cari mah Itu. Can jadian kan itu mah. Berawal dari tua toel. Lalu pencet-pencet. Neng, Kah? Neng kamana wae atuh Neng teh? Saramane geuleuh udung. Saramane geuleuh. Ai tadi. Aya ayeuna. Neng teh ka mana wae. Geuleuh udung biasa we. Harus menyesuaikan atuh dengan siapa kita bicara. Ai jeung urang mah digegerem maneh mah. Jika mau ai jeung kita. Ai ini ka mana wae. Halo Pak lagi. Mang Udung kemana wae? Aduh saja Mang Udung mah biasa tuh sebagai pemain bass. Oh, jantan personel band gitu? Tenyangki. Jangan salah sangki sini. Si abang di sini teh Atanapi si Mang Udung Ya. bukan pemain band, tetapi pemain kuli bangunan, bass. Kuli bangunan kumaha? Nyerut Neng bas tukang bas. Oh, Tukang nyerut. Manawi teh. Matakna sakola maneh teh. Mana itu dicarekan, Luki dicarekan. Da ai geulis oge ai. Gitu mah. Duh. Astagfirullah. Terus nih, Mang Aina kalau naon? kanu ojek tuh tadi kada capek ya tuh. Lain eta profesi maneh kudu. Profesi mah tuh harus diunggulkan. Kalau pagi-pagi Mang Udung syuting sinetron. Siang-siang Mang Udung foto model. Sore-sore ngarit karabut tangkal sampe, nuaran tangkal batur ngamandian domba. Eta nu bututna mau disebutan keneh ieu teh. Tapi mah hebat gitunya Mang Udung. Mang Udung teh atuh Neng. Syuting sinetron? Sinetron. Sinetron naon? Legenda atau yang terpelajar. Naon Udung? Bawang putih dan bawang daun. Bawang bombay. Mereka masak. Bawang putih dan bawang merah meureun. Seneng bercanda itu. Tauan. Iya atuh. Meni menghindari. Kehela Mang Udung pernah naon? Tadi bawang putih dan bawang merah peranan jadi laja orang sekalian. Nyambung Udung. Naon teh nyambung ih. Di sinetron bubur kacang mana. Jeung aya pemotretan sagala deui nya. Just jadi lajang ngarengkol. Neng. Lain. Ieu teh urang teh naon dong ka dieu teh dong. Tadi kan ada proyek ke sini. Nah, pemotretan saya. Hah? Mana bisa pemotretan? Bang. Mana bisa pemotretan? Duh, beneran. Mun mana fotokopi. Mun mana foto model mah duh. Babaturan urang keur neangan. Fotokopi mah orang lempeng di laminating atuh. Gak salah ngomong. Kayak mana? Foto model serahkeun.
Eta teh erek dijieun kaper dong. Wow. Kaper, kaper Yasin anu handapna teh tulisan innalillahi. Mana orang rek jadi majalah cover boy tahlil? Aya urang lumayan dong, minimal ibu-ibu apa lu ka maneh? Orang terkenal, orang lupa mana menang duit? Nyawa tuh nyambung teh pan urang mawa bebesek balik tidinya. Lumayan. Orang ngapi kubur hap 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 hap. Berita maneh kata. Heup atuh ieu mah geus parolo teh kana haleui wae. Oh, disebut Allah. Kapari dia ya? Diajak. Ayo. Kalau nu kieu mah kolot apa namanya? Ah, Beuki kolot beuki saruneng. kolot kalapa teh beuki kolot beuki alus. Nah, gitu. Heup. Hah, Heup. Set, kau mencuri hatiku. Ada apa tuh? Enggak satu nana nyawer itu. Mari mana barukan tunggal ya teh namu. Ah, kamu. Nah biasanya orang lamun datang ke imah batur teh erek hajat dong. Karena saat teh orang teh mawa grup organ. Aduh. Nya tah, hadiah teh bade naon? Hah? Oh, Neng, abi teh aya priyogi jeung si Abah. Jeung si Abah? Ayeuna? Isok. Nya ayeuna tuh. Kasebelan. Jangan disentak. Da ieu na dong. Artinya di sauran heula. Ayeuna. Jeng. Aduh dong lebarnya. Ban hampir disentak tuh. Ada kudu kursus ya teman tuh. Abah. Bah. Aya tamu, Bah. 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 Bah aya tamu, Bah. Panggil udah. Coba ini udung. Apa yang siapa ini? Iya. Ribu gitu ya Iya. Ah, ribu we siapa mah? Iya, astagfirullah itu dia. Gimana caranya listrikan dong? Abah. Abah. Tuh udung Iya, ya Allah. Naon di mana aduh. Itu aya tamu. Aya tamu. Aya tamu. Oh ya, kieu eta mah bawa Dep Kolecer sih. Kolektor. Ada kolektor. Eta nu sok nagih teh. Ini ada kolektor. Tanyakeun tamuna awewe atawa lalaki gitu. Tanyakan. Heeh. Ayeuna. Nya. Ayeuna. Aduh, ayeuna. Mah, Nah, bener. eta kaleuwihan. Sakeluarga ieu mah kurang sasendok. Nah, Saur Abah. Kamu nate awewe atau lalaki? dong, hah? Urang teh awewe apa lalaki? Urang poho deui. Cek heula dong. Ah. Hah? Nuju naon, Mah? Hadi do. Dong, Hah? nu maneh mah jiga paku payung. Eta nu maneh gentol. Ieu mah keris dong urang mah tapi. Lu urang mah lagi kardusna. Oh, palingan batangan nu maneh. Heeh. Oh, wah sinyal nu plek ya dong nu kumaha. Daripada imah itu tembus nu maneh. Wah, bayang. Kumaha? Entos disimpulkeun urang duaan teh lalaki. Yakin? 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 Tos sepakat. Kudu nungguan sidang isbat. Nyesel atuh bos. Disaurkan. Kumaha? Itu buat sidang. Lalaki saurna. Kumaha? Lalaki. Aduh, tanyakeun deui cen jelas dari matamu ayeuna mah. Lalakina masih hirup atau geus laeh hirup? Buru. Mah, Naon? Ngaliwat deui kadinya sia. Naon? konten. Nya Saurna, lalakina. Hirup atau pae? aduh nya Neng. Bejakeun hirup. Lila ieu mah keluarga ieu mah nya. Hirup saurna, Bah. Hah? Hirup. Kagok katanya teh hirup sok wayah kumaha gitu. Keburu. Hah? Hirup mah supaya kumaha? Ya Allah kuatkan abdi. Yeuh Neng, bejakeun. Hirup teh lamun jam 12 peuting eta ge lamun kausak-usak. Eh, Bah, saurna hirupna teh unggah jam 12 wengi. Eta ge saurna, Bah.
upami ka usap-usap. Amoy sarua pisan jeung nu abah atuh. Malah ge kitu jam 12. Oh, Kamu gitu? penting makan terban cak-cak jol gurumu. Iya orang namu kade teh nyaruakeun nu kitu patut tuh. Ari ayeuna tabuna belah mana? Mang pada dibelah di mana? Dibelah kampak tadi dia teh. Ae Dibelah dia. geuning jelema. Rana ae geuning jublak. Mana cari? Oh, tetep tadi ge, Pak. Damang. Hah? Damang. Alah. Pak. Alis ya Eli. Tuh. Pada disangka nu ge. Tuh. Apa? Sehat apa? Hah? Sehat? Yang si Nyai we duaan dulu. Tuh, nya. Tuh naon teh nyambung di mana? Urang teu ngarti. Tuh. Aya naon? Pak. Lu malah bisa malah atuh. Cek aing tong dicari mah nu gelo mah. Tadinya mana? Jelaskan dengan bahasa EYD dan bisa didekik batun. Dek naon sia teh? Pak, ieu teh aya perlu ka Abah. Heeh. Tong ada nya mah jigana pohon. Aya perlu ka Abah. Heeh. Bah. Isuk. Erek aya acara seperti biasa ya, acara tahunan geuningan panen lembur. Innalillahi. Salah deui wae. Kamari ngobrol jeung Abah. Nya Abah, tah anu mau teh saacan dikuregkeun aya heula acara nicak kabel, Bah. Gitu. Kamari kunaon tabrakan? Tah, Bah, sekruk, Bah. Harus lemah lembut yang begini, Pak. Apa? Kamari, Hah? urang loba pisan darin imah. Aya nu ngaranna cau, Oh. aya nu ngaranna bonteng, Ya. bolu, brownies. Kira-kira Abah milih nu mana? Hei ngomong tadi rek aya acara gitu. Aing teh balik deui. Rek aya acara gitu mana pabariut kitu ka dieu teh. Kan mani, nu teu buku bieu mani. Aduh. Aya acara Abah isuk teh puncakna acara panen lembur. Oh. Abah salaku kokolot lembur. Bener kokolot lembur? Hah? Kokolot pegong. Kokolat lemur. Kokolot lembur, matak katanya kan. Terus ka Abah gimana? Sarwana tuh pake sebelan. Isuk teh Abah salaku kokolot lembur di haturanan dongkap ka eta tempat. Hah. Aduh. Aing jeung gantungan kunci gitu ya. Naon salah? Bakolotot atuh kakolot teh. Kudu kumaha? Ya. Jadi Abah manggeus reueus boga ieu si udung ngaga urang Padang tapi miharesep kang seni Sunda. Reueus Abah mah urang teh memang kudu mika cinta kana seni jeung budaya Sunda. Ya geus apa? Oge bangsana. Urang teh kudu reueus, kudu bangga cek bahasa Indonesia mah. Bahasa urang teh dipake dina istilah-istilah internet. Ayahnya Unggah. unggah Teh bahasa Sunda eta teh naik. Unggah bari batangan turun unggah. Bukan adat. Unggah adat. asal lain eta Abah. Benar. Unduh. Masakan sakola, Mang. Aduh malikeun udung. Saheuna na udung. Tingali di detik aja nak cerek jeung urang. Naon ari mana eta mah batur dicerekeun kumaha? Da kesel dong. Kesel. Jadi ngalieu. Unduh, eta teh tilu munduh mantu, mulung hartina teh. Eta teh geus kudu reueus urang teh dipake tilu bahasa-bahasa eta teh. Aya oge bluetooth. Naon bluetooth? Bluetooth teh di bahasa Sunda. Nya kitu Aya laguna kumaha? mobil bluetooth. Kaluaran baheula awah musikan segini. Ayah bieu. Bop ayah. Teu ngadengin torek. Nyeri dong. Ya Bah, begini Bah. Pan isuk teh poe Rebo malam Jumaah. Hah? Hah?
acara kiamat sebuah buaya kan. Poe Rebo malam Jumat. Ya pakai tonya malam Jumat mah. Nah, besok teh hajat lembur kita akan melaksanakan dengan senang hati yang gembira. Betul, Bah. Abah dihaturanan linggi ke tempat eta supados panitia kita semua reog-reog bah. Lain reug-reug, regreg, Abah. Jadi Abah teh mun bisa mah datang. Kumaha? Insya Allah abah jeung si Nyai erek datang lah. Nya suku. Ya. Jangan neng. jeung Neng jadi uyos. nya kumaha maneh. Ja, Nya atuh aya kitu mah abi regreg. Abi atuh sejak amit mungkur amit mundur. mau ngopi heula. Tah, yakin teu boga kopi maneh. Bisa balik baik aja balik. Astagfirullah kolot. Anu dulu kasih apa? Mangga, Bang. Abah, gunung guntur, jalan ke pepandayan bah. Nah. Amit mundur, abi bade ngaitan popoyan. Dadah abah. See you, Bah. Hayo, enggak ada dasar.